ngabatalkeun puasa 10 masing apal ngarah jadi jalma teguh. Hiji ain anu nepi kana beuteung najan leutik sarta dihaja ku urang atawa ka jero tikoro jeung sirah henteu batal neureui ciduh nu bersih jeung teu batal asup ain kana beuteung teu dihaja atawa dipaksa urang jeung teu batal keubul pangayakan tipung jeung katalanjuran cai kana irung lamun teu banget dina kekemuna sareng ngingsrek cai ka jero irungna. Dua hukna hartina ngasupkeun ubar tina salah sahiji kubul jeung dubur atawa ngasupkeun tungtung ramo kana kubul dubur dina waktu istinjana. Dina qada hajat sareng istinjana masing bisa pisan urang ngaraksana. Katiluna ngahaja utah tur eling najan taya nu bijil ti jero beuteung. Opat wati ngahaja liwat hasyafah. 5 ngaluarkeun mani kade salah. 6 nipas 7 heda 8 edan murtad na'udzubillah min hasalapan. Ka-10 ngajuru nu matak batal kana puasa urang eta sing apal.